Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urang nuluyikeun hanca carita masih dina judul Janji Nu Mawapati karangan Ampuros. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda khususna ka Nyi Rasti anu mana harita baden pangan dari Jang Pardi nyatana di sisi balong tianya nanging tos ngadua kalian teu aya wae cenanya samalah waktu harita mah pendak sareng si Ocin eta hancatnya sumangga mitra Alah gening Nyai. Yuk si Ocin miheula ananya manehna rada heran. Mohon Kang, ieu mah abdi. Ade angkat ka mana Nyai? Nah gening aya di dieu. Abdi mah teu bade ka mamana Kang. Mung bade tumaros ka Kang Ocin. Oh kitu. Mangga tuh bade naroskeun naon Nyai teh? Si Ocin nanya bari neuteup ka Nyi Rasti anu keur nangtung teu jauh ti manehna. Ieu Kang Ocin. Abdi teh bade naroskeun Kang Pardi. Nah nuju aya di bumina atanapi henteu. Oh, Nyai teh naroskeun Kang Pardi. Leres kitu Kang. Kang Pardi mah aya di bumina datara ka mamana. Mung ayeuna teh kalaresan nuju aya tamu ti Bandung. Aya Neng Lasmi sareng ramana. Si Ocin ngajawab sajalantrahna eueuh anu disumput-sumput. Neng Lasmi. Saha eta teh Kang? Nyi Rasti nanya deui lantaran ngerasa penasaran. Nya Neng Lasmi teh tamu ti Bandung anu ngahajak ka dieu. Margi aya kaperyogian saurna mah bade ngagaleuh sawah pakuwu. Samalah tos 2 kali ka dieuna teh sareng mangkukna. Tak kitu. Kitunya. Nyi Rasti ngomongna rada malaweung hatena beut kadadak jadi ratug. Sok inggis lamun Pardi kabengbat ku Mojang sejen. Nah aya naon kitu Nyai? Teu naon Kang. Pilih Nyai bade nitip saur. Mangga ku akang tang tos didugikeun. Ngadenge kitu Nyi Rasti sajongjongan mah rada ngahuleng. Pangun anu keur mikir tapi teu lilapok deui nyarita. Kang Ocin. Kami abdi bade nitip saur kanggo Kang Pardi. Nah Kang teu kaabotan. Sareng deui anu sanes mah ulah aya anu terangeun. Margi mah sifatna pribadi. Biasa disebat rahasia. Nya kanggo akang mah teu kaabotan. Mangga geura saurkeun upami salira percanten mah. Rahasia dijamin aman pokona mah. Ieu Kang Ocin. Punten dugikeun ka Kang Pardi. Dina dinten enjing pasosonten ku abdi antosan di sisi walungan. Caket tangkal warudoyong. Tah mung sakitu kada hilapnya Kang. Nyi Rasti mihape carita ka si Ocin sangkan ditepikeun ka Pardi. Mung sakitu Nyai. Nya sakitu we atuh. Piraku panjang-panjang teuing Kang. Nya mangga atuh tang tos ku akang oge baris didugikeun. Nya tunun atunya Kang Ocin. Permios abdi bade wangsul. Mangga Nyai. Ya geus ngomong kitu mah Nyi Rasti rurusuhan ngaleos diteuteup ku si Ocin. Tekung si Lila ngiles kahalangan ku tatangkalan. Prak si Ocin neruskeun deui pagawean anu tadi ngarungkup lauk emas keur mahanan semah urang Bandung. Mitra kaum dangu kocapkeun Nyi Rasti. Sadatangna ka imah harita terus gek diuk dina Bang Barung.
Dadana katara renghap ranjug da puguh capek. Sajabati kitu hatena ngarasa hadeul sabab teu bisa patepung jeung lalaki anu jadi buah hatena. Caturkeun isukna wanci pasosore. Nyirasti geus indit deui lempang kebat maju ke belah kulon, bras ka pasawahan mapai galengan. Maksudna rek ngajugjug ka sisi walungan, teu kudu dicatur di jalan mah. Nyirasti urang kocapkeun bae geus nepi we. Gok kadeukeut tangkal Warudoyong. Jauh tidinya aya batu lempar, terus gek diuk ngajentul sorangan. Karat reret nempuan kayaan didinya. Red kagirang katingali loba barudak anu keur arulin ngadon ngarojai di leuwi bari sarusurakan. Kamana Kang Pardi teh? Geuning eueuh, buah-buah moal datang. Nyirasti ngomong sorangan bari tengah-tengo. Red kahilir katingali aya budak lalaki dua urang anu keur ngamarandian domba bari recok ngarobrol. Eureun manehna keur jalan keneh kawasna mah. Keun lah urang tungguan susuganan moal lila. Jung Nyirasti nangtung ngadon kuluntang kulinting sorangan. Geus kitu gek deui diuk melong ke tengah walungan kadenge caina seah ngaguru. Hampir aya kana sajam. Nyirasti ngalelentuk nungguan. Tapi anu didaguan beut acan keneh tembong. Kalah beak we suku disentetan reungit. Jung nangtung deui. Red ka jalan anu sok diliwatan ningalian Pardi susuganan aya datang. Tapi mata kanjelu jalma anu ditutungguan teh teu katempo ringkang-ringkangna acan. Bareng jeung kitu lar aya anu ngaliwat saurang jajaka anu tayalian ti Pendi anu kakara balik neang sawah. Damal naon Nyai? Ceuk Jang Pendi nanya. Lengkah nangarandeg terus neuteup ka Nyirasti. Aduh meuni reuwas. Ceuk Nyirasti meuning ngagurubug aya nu nanya teh da puguh keur malaweung. Aduh hapunten Nyai, manawi teh salira moal reuwas sapertos kitu. Jang Pendi harita gancang menta di hampura lantaran kasaksian pisan lamun Rasti teh memang reuwaseun keur malaweung aya anu ngagebah. Teu sawios Kang Pendi. Mung leres abdi teh ngaraos reuwas. Nembe teh margi ujug-ujug aya anu naros. Ari Akang wangsul ti mana? Oh, Akang matos di sawah Nyai. Neang cai bilih saateun. Rupi Nyai nahan nuju naon atuh nyalira aya di dieu? Pendi nanya deui da puguh rada heran. Ceuk pikirna keur naon Nyirasti aya di dinya. Abdi mah teu nuju nanaon Kang. Di dieu teh nuju niis. Walon Nyirasti terus tungkul teu hayang padu teuteup jeung Pendi. Da puguh teu pati resep ari sabab ti heula Jang Pendi kungsi mika hayang ka manehna. Niis teh meuni di sisi walungan Nyai. Nah nuju aya anu diantosan. Nya teu naha tuh Kang. Margi bebas bade di mana-mana oge. Kumaha abdi we atuh sakahoyong. Anu penting mah teu ngarugeukeun kanu sanes. Janten masing-masing we bade di ditu di dieu oge. Walon Nyirasti ngomongna rada tegeug terus ngalieus ningali ka tempat sejen. Atena rada kasigeung tegenah ditanya kitu ku Pendi teh. Lantaran ceuk pikirna naha make jeung kudu loba tatanya kana urusan batur. Empopolah Nyirasti kitu Jang Pendi surti kana eusi hatena. Sumohon eta oge bebas Nyai, bade di mamana oge. Akang mamong naros hungkul kitu sote teu aya maksana naon. Punten Nyai,
kuere hakang parantos ngaganggu kasalera. Tembal Pendi terus ngaleos teu hayang ka papanjangan. Tapi dina jero hatena mah geus bisa ngajudi, lamun Nyi Rasti aya di dinya teh geus tangtu keur nungguan Pardi. Ningali Pendi ngaleos, hate Nyi Rasti jadi teu puguh, lantaran sadar geus ngaluarkeun carita anu pasti matak nyentug kana hate Pendi. Aduh, nah aing teh make jeung kudu ngomong kitu, padahal manyakeun bae, bira oge ukur nanya. Tapi sabodo teuing ketang, dabongana atuh make jeung hayang tatanya kana urusan batur. Kitu ceuk Nyi Rasti jadi kukulutus sorangan. Akibat lalaki anu didaguan can tembong datang, samalah harita teh kayaan kalah geus maju kaburit. Parudak anu tadi keur ngarojay geus narungtutan baralik, kitu deui anu ngamandian domba geus mulang. Anu aya keneh ngan ukur tinggal manehna sorangan ngajentul bari kasugri kaum dangu. Kulantaran anu didagoan eueuh bae antukna mahjung Nyi Rasti nangtung terus ngingkig balik teu lieu-lieu deui ka tukang bari mawa hate anu kuciwa. Sadatangna ka imah langsung sup ka jero kamar, prug pantona ditutupkeun. Sanggeus kitu bluk nang kuban terus nyuuh kana bantal hing ceurik, tapi teu bisa tarik da puguh sieun kadengieun ku kolotna. Bareng jeung kitu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid, disusul ku sora haleuangna anu azan. Mang Jumari gesat-gesut indit ka masjid dituturkeun ku Jang Amid. Ari bisuti harita keur ngampihkeun hayam di pipir imah, geus kitu sup ka jero terus ngageroan ka anakna. Nyai, magrib sok kaditu gerak kacai, geus waktuna salat ieu teh. Itu ceuk bisuti ngageroan anakna di tengah imah. Tapi Nyi Rasti eueuh nembalan. Bisuti ngareret kana panto kamar anu katempo nutup, gap kana lampu cempor. Ya terus diseungetan, sok anu hiji digantungkeun di tengah imah, anu hiji deui mah ditunda di dapur. Nya geus kitu koloyong ka hareupeun panto kamar Nyi Rasti. Nyai, magrib ieu. Nah, kalah ngeringkep maneh. Ayo gawat urang kacai bareng jeung emak bisi kaburu poek. Bisuti ngageroan anakna bari keketrok. Ngadenge kitu korejat Nyi Rasti cengkat. Manggawe atuh ti payun bade kacai mah. Abdi mah ieu teh keur ada rieuh nyeri sirah. Mun jejedudan. Walon Nyi Rasti bari melong kana panto kamar. Oh, baru hidup teh nyeri sirah. Minum ubar atuh kadinya. Tuh aya dina luhur bupet sesa emak mangkukna menang meuli ti warung. Tapi kade kudu dahar heula ngaramati. Nya mangga, Mak. Sanggeus kitu bisuti terus ngaleos kurusuhan. Rek ngadon amdas kapancuran. Nyi Rasti korejat harita hudang terus ngusap cimata anu ngalembereh maseuhan pipi. Jeru turun dina kasur gura-giru kaluar ti kamar, pop kana ubar dina luhur bupet, tapi teu terus diinum kalah dibawa asup ka jero kamar. Brug panto dipeundeukeun satuluina ngadon ngadedempes, ngarimunan maneh pusing. Mitra kaum dangu caturkeun harita teh peutingna kira-kira wanci ba'da Isya. Mang Jumari jeung anakna anu lalaki kakara baralik di masjid. Gek diuk di tengah imah bari ngelepus udud. Awakna nyarande kana bilik, panon kucap kiceup neuteub lalangit. Sedengkeun Jang Amid terus ngalaan sarung geus kitu ngaluarkeun buku tina kantongna.
tuluy getret ngagambar bari ngadapang dina samak teu jauh ti indung bapana. Sakapeung sok kadenge bibirna Baceo ngeceuwih ngomong sorangan. Makna, kamana ari si Nyai meni asa teu panggih sapoe ayeuna mah? Mang Jumari nanyakeun Nyi Rasti anu teu katempo aya di dinya. Aya di kamarna. Saha wayah kieu meuni geus numpi? Da sore keneh atuh ieu teh. Puguh oge rieut cenah. Tadi mah nyeri sirah. Baru kriut. Gancang atuh bere ubar bisi katutuluyan. Kawasna mah enggeus nginum ubar mah. Da geuning tu eueuh tina luhur bupet geus dicokot mata kitu oge. Walon bisuti terus ngareret kana luhur bupet. Teu tela ubar teh geus eueuh. Oh, nya syukur we ari geus nginum ubar mah. Kawasna mah tuluy sare meureunnya. Keun baelah karunya tong diganggu. Jep harita jerempe teu ngomong deui. Kayaan peuting beuki jempling, sorajang krikreang patempalan jeung cari cangkas. Harita langit bengkras taya aling-aling, bentang baranang di awang-awang mepesan kaendahan alam peuting. Dina kayaan kitu, Nyi Rasti keur ngajentul sorangan diuk sisi ranjang. Cimata terus murubu teu daek saat masuhan kadua pipina. Pikirana terus manteng ka Pardi teu bisa pisan dipapalirkeun. Pamun kongang mah geus hayang jung bae indit ka imah Bah Atma, teu kuat hayang paamprok jonghok jeung jinisna. Ya kamana atuh Kang Pardi teh? Kamari ku aing ditutungguhan, tapi manehna eueuh ungan. Manehna teh geus poho deui kitu ka aing. Bet asa pamohalan. Nyi Rasti rumenghap narik napas jero. Ate beut asa pating sareblak teu puguh rasa, sok inggis lalaki anu jadi buah hatena sulaya tina jangjina. Kang Pardi, ieu abdi Kang. Cek Nyi Rasti terus goledag ngagoler gap kana guguling terus ditangkep pageuh. Repeureum kolebat rupa Pardi nembongan ngajak imut bari gugupai. Nyi Rasti beuki angot ngalamuna sagala rupa anu geus kajadian dina mangsa manehna keur babarengan, bruh breh kabayang deui dina sawangan. Ras inget basa keur disaung, paduduaan nepikeun ka maranehna ngalakukeun pagawean teu munasabah. Harita sakabehna narembongan deui kawas anu ngalelewaan. Korejat, Nyi Rasti cengkat. Kancang usap beungeut terus ngajentul bari nangkep tuur. Sedengkeun mangsa alam geus maju ka peuting harita teh. Di tengah imah geus jempling, hidung bapana kabeh geus sarare. Nya lila kulila mah reup Nyi Rasti oge sare. Sagala rupa anu jadi buah pikiran ayeuna geus pindah ka alam impian. Mitra kaum dangu gancangna carita. 2 minggu geus kaliwat. Tapi nepi ka harita acan keneh tepung jeung Pardi. Samalah geus aya kana sababaraha kalina ngadatangan ka balong Bah Atma. Itu oge bari jeung rerencepan. Maksudna tayalian iwal tirek ngalanglangan Pardi nya sugan kaparengan keur aya di dinya. Aya kalana Nyi Rasti sok ngajejentul nungguan nepi ka kesel sorangan. Ceuk pikirna susuganan aya anu datang. Tapi kumata keran. Lantaran unggal aya di dinya oge kaayaan di balong teh tara aya sasaha. Samalah si Ocin oge anu mindeng kadinya harita mah ngadadak tara datang. Aduh puguh bae keur Nyi Rasti beuki tambah bingung lantaran eueuh jalma anu bisa ditanya.
Ya lamun geus puguh kitu mah Nyi Rasti sok terus balik deui ka imahna. Mitra kaum dangu kocapkeun dina hiji poe. Nyi Rasti harita kakara balik di tampian geus nyeusehan. Barang keur jongjon leumpang palebah pengkolan kok amprok jeung si Ocin anu keur nanggung carangka kosong. Kawasna mah manehna teh rek indit ngarit. Atuh puguh Nyi Rasti meuni bunga. Barang goko ge langsung bae ditanya. Kang Ocin, Kening Nyai wangsul ti mana Nyai? Walon si Ocin bari nyerenge seuri. wangsul ti tampian abdi mah Kang. Tos nyeusehan. Paingan atuh ngajingjing ember. Kang Ocin. Kang Ocin. Puntennya. Biasa pami abdi bade tumaros. Gitu. Nya sok atuh bade tumaros mah Nyai. Da gratis ieu. Alias moal disungkeun bayaran. Janten teu kedah pupuntenan. Sareng teu kedah asa-asa ka akang mah. Ceuk si Ocin bari nyerenge seuri. Da puguh manehna mah sok resep heureuy. Kang Ocin. Kang Ocin. Tong sok bari heureuy atuh Kang. Margi abdi teh peryogi pisan ku katerangan ti akang. Malihan matos aya sabaraha dinten abdi teh ngarep-ngarep hoyong pendak sareng akang. Mung hanjaka teu aya wae. Tak ayeuna beut kaleresan pendak di dieu. Nya abdi teh bingah Kang. Tembal Nyi Rasti ngomongna katempo dari pisan. Walah, baruk Nyai teh ngarep-ngarep pendak jeung akang. Aduh, Gusti anu Maha Agung meuni bagja ieu hate. Saumur hirup kakara ayeuna make jeung aya mojang geulis anu hayang panggih. Aduh, tadi peuting nah ngimpi naon nya. Kitu ceuk si Ocin bari suranga serenggeh gumasep. Ningali kitu hate Nyi Rasti rada keheul lantaran si Ocin mah diajak daria teh kalasok ka mana karep. Kang Ocin, tong ngoroi bae atuh Kang. Cing atuh kedah karunya atuh ka abdi. Hari diajak ngomong teh akang mah kalah ka mana bae. Walon Nyi Rasti bari ngadilak ka si Ocin samalah katempo tina paroman beut siga anu ceurik. Ningali kitu si Ocin karunyaeun. Nyai tong bendu atuh. Akang ngapunten nya. Sanes maksad akang bade ngaheureuikeun. Tapi dah kumaha atuh akang mah jelema naki sakieu buktina. Jeung deui ieu bibir teh tar bisa dikenyen. Sok kalah ngacapruk ka mana karep. Maklum atuh da biasa ngobrolna jeung si Ohim. Nya teu sawios Kang Ocin. Margi dah ku abdi oge ka hartos. Nya sok atuh bade naroskeun naon tadi teh? Mangga enggal saurkeun. Akang serius aya nama moal heureuy. Tapi ke atuh ngobrolna urang di sisi itu tuh nya. Ngarah teu kahalangan anu ngaliwat. Tembal si Ocin terus ngoloyong ka sisi jalan. Gek diuk dina bangku awi handapeun tangkal asem. Nyi Rasti nuturkeun samemeh diuk si Ocin sok nunda heula carangka. Kitu deui emberna Nyi Rasti ditunda terus ku Gek Dariuk. Tok Nyai ayeuna mah merenah bade naroskeun naon salira teh. Si Ocin tumanya ka Nyi Rasti bari neuteup kana rupana kawas anu hayang sidik. Kieu Kang Ocin. 2 minggu anu kapangker abdi teh kantos nitip saur kanggo Kang Pardi. Nah parantos didugikeun atanapi acan Kang. Ceuk Nyi Rasti ngomongna daria pisan. Di Bandungan ku si Ocin kalayan sregep. Nitip saur anu mana teh nya. Aduh akang mah hilap deui. Eta Kang, anu basa di balong teh waktos akang bade ngerungkup lauk. Oh nya inget atuh akang oge aya nu eta mah.
Walon si Ocin bari unggut-unggutan. Nya, tos diwatos kena tawa acan, Kang. Oh, nyakan tenan atuh Nyai parantos didugikeun ka Kang Pardi. Malihan mah sadatangna oge langsung harita teh. Tapugu amanat atuh janten sok pilih hilap deui. Engke dosa meureun akang teh. Oh, tos didugikeun nya, Kang. Tapi naha atuh ku abdi diantosan harita teh. Dugi kasonten malihan mah. Tapi Kang Pardi teh teu aya jol. Nya duka atuh akang oge ari perkawis eta mah teu terang. Tapi da ari ku akang mah leres tos didugikeun. Walon si Ocin ngayakinkeun paneuteup-na teu leupas ti Nyi Rasti anu katarariuk bangun anu sedih jeung hanjelu. Kang Ocin, hari Kang Pardi aya di bumina. Nyi Rasti nanyakeun deui ka Pardi mastikeun aya henteuna. Maksudna mah taya lian rek nunda deui talatah ka si Ocin sangkan ditepikeun. Ah, Kang Pardi mah teu aya Nyai. Malihan mah meureun tos aya 10 dintenan sareng ayeuna. Teu aya. Nah, teu aya ka mana Kang Ocin? Nyi Rasti ngaranjug ngadenge beja kitu teh. Panona mencerong ka si Ocin. Teu aya Kang Pardi mah angkat ka Bandung pugu oge. Saurna mah bade ngenjrek di bumi wana di Cihamplas. Sakantenan bade milarian damel cenah di kota. Samali mah angkatna oge sareng Neng Lasmi. Di dieuna oge dipapageun harita teh. Tak kitu Nyai. Gebeg atuh ngadenge kitu teh Nyi Rasti reuas. Jajantung ratu beungeut pias. Nya komo bari jeung ngadenge ngaran Neng Lasmi disebut mah hatena jadi ngaheab panas timbul sangkaan goreng. Ya atuh keur sakedapan mah terus ngahuleng telemek. Lamunan ngalaya ngablesur jauh ka kota Bandung nepungan Pardi. Breh kasawang dina ciptaan. Lamun Pardi buah hatena ayeuna keur babarengan jeung mojang lian. Bari Sukaseri galumbira, Rai Cipanon ngembeng samalah teu karasa ngalembereh mapai kana pipina. Ningali kitu si Ocin karunyaeun. Beut asa teu tega ningali saurang mojang anu ceurik ngaragrageun cimata alatan saurang lalaki. Nyai, kumaha teu sawios-wios? Ceuk si Ocin bari neuteup ka Nyi Rasti anu can lemek. Barang ditanya kitunya terus ngareret panona katara baseuh ku cimata. Kang Ocin, nah Kang Pardi teh meuni teganya Kang. Ceuk Nyi Rasti sorana kadenge dumareuda. Sakuat tanaga nahan picerikeun. Ari si Ocin jempe bae teu ngomong tapi hatena mah beut jadi miluna langsa. Kang Pardi, nah salira teh meuni tega. Ngantunkeun abdi. Naon atuh anu jadi kesalahan abdi teh? Akang angkat ka kota saeutika oge meuni teu mere beja. Henteu ingeun Kang Pardi. Ceuk Nyi Rasti terus hing ceurik bangun anu kanyanyerian. Hatena asa diteung-teinganan. Ningali kitu si Ocin jadi gugup sok sieun ceurikna beuki tarik. Ceuk pikirna kumaha lamun aya jalma sejen anu ningali. Sok sieun manehna jadi katempuhan. Samalah kumaha deui lamun aya anu nyangka goreng ka manehna. Ok atuh harita ngomong. Nyai, tong nangis atuh Nyai, komo di dieu mah bisi aya jalma lian. Engke akang katempuhan. Sabab tang tu anu sejen mah boga sangkaan. Lamun Nyai dikukumahakeun ku akang. Sajabi ti kitu nya kedasing sabar we atuh. Dangke oge Kang Pardi pasti bakal mulang deui ka lembur. Si Ocin harita ngabeberah. Lantaran beut asa watir ningali Nyi Rasti anu ceurik inghak-inghakan. Ngadenge kitu jep Nyi Rasti jempe terus ngareret. Kang Ocin, nah irah Kang Pardi teh wangsulna. Nyi Rasti tumanya bari rembai ku cimata.
Nya duka atuh Nyai perkawis eta mah Kang kirang terang. Kang Ocin kieu we nya Kang. Bilih enjing atanapi pageto Kang Pardi teh wangsul ka lembur. Omat akang kedah masihan wartos ka abdi. Nya mangga Nyai. Manggakeun lah ku akang diwartosan lamun anjeunna wangsul ka lembur mah. Nuhun Kang. Kade omat pisan ulah hilapnya. Mangga Nyai. Kang Ocin abdi permiosnya. Tedungguan jawaban Jungnang tunggap kana ember. Satuluina Nyi Rasti teh ngingkig balik ninggalkeun si Ocin anu keur molohok. Bet karunya teuing ka Nyi Rasti meuni nepi ka cori kitu etah alatan lalaki. Jeung deui naha Kang Pardi teh rek indit peuteung ngabejaan heula. Wabua manehna teh geus kabengbat ku mojang anu anyar kawasna mah. Si Ocin harita gerendengan ngomong sorangan, bari neuteup kanu indit. Tapi aya alusna ketang. Sabab lamun Kang Pardi bisa deukeut jeung Neng Lasmi, tangtu Nyi Rasti mah bakal ditinggalkeun. Tah di dinya ku uing rek dideuketan. Nya susuganan we atuh manehna daekeun. Kitu ceuk si Ocin. Jungnang tunggap kana tanggungan carangka. Saterusna ngaleos indit maksudna rek ngaritjukut kalamping. Kesugri kaum dangu. Kocapkeun Nyi Rasti harita lempang rurusuhan. Bisa kumalila geus nepi kapuruan, koreleng kagigireun imah, ember sok ditunda terus gura-giru poekeun seusehan. Telila oge geus rengse satuluina sup ka jero imah kebat buru ka kamar. Sadatangna bluk meubeutkeun maneh kana kasur bari nyegruk ceurik bangun anu kanyanyerian. Untungna harita di imah teu eueuh sasaha. Indung jeung bapana keur arindit ka sawah. Ari Jang Amid keur ka sakola wayah kitu mah can balik. Ya puguh bae Nyi Rasti teh jongjon ngabangingik ceurik ngabudalkeun sagala rupa kasedihna anu ngagulung dina jero dada. Panjangna mangsa alam dina ieu carita teu karasa. Beurang deui peuting deui kitu bae eueuh reureuna. Nyaho-nyaho harita teh geus 2 bulan kaliwat tiba Sapardi indit ka kota. Kayaan Nyi Rasti sapopoena sok rajeun huleng jentul, samalah masok terus anteng ngalamun. Da puguh pikiran teu weleh inget bae ka Pardi, lalaki anu salilana kapicam-cam ku dirina teu bisa dipopohokeun. Ngan untungna di imah teh aya adina Jang Amid anu sok ngajak ulin ngajak heureuy. Resep pisan ngoleg kalanceukna. Nya kulantaran kitu rada kababerah hatena teu nguluwut teuing. Kocap dina hiji poe. Nyi Rasti harita keur ngadaweung dina golodog. Nya teu pupuguh ujug-ujug rei. Angna seueur terus asa sarbel hayang utah. Nah kunaon ieu teh? Angun aing bet ngadadak seueur jeung sarbel kieu bet asa teu pupuguh. Yeuk Nyi Rasti bari nyekelan angeunna. Ari panon jongjon melong ka dina anu keur arulin di buruan ngadu kaleci jeung baturna. Tapi bareng keur kitu leng sirahna oge asa lieur. Angan karasana beuki ngurel. Kulantaran ngarasa geus teu katahan, Jungnang tung lumpat ka pipireun imah terus babalongkengan kawas anu karacunan. Ngadenge lanceukna kawas kitu Jang Amid anu keur ulin harita norojol bari melong. Da puguh heran jeung reuwas bisi lanceukna kumaha onam. Naon, Cok? Jang Amid nanya bari terus ngadeuketan. Adah, duka teuing atuh Mid. Da teu pupuguh eceut teh jol sarbel. Duka teuing atuh Mid. Eceut teh jol sarbel ieu teh. Cing kaditu pangyokotkeun Cipanas tina termos. Terus campuran ku Citeko. Ece mah teu kuat lieur.
Mitra waktu senanya yang cerita orang tunda aja Mitra Insya Allahin urang lajeng kedai hatur nuhun karena naon rupi peratosana wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.